warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Jadi dia Abi Sari Lelencangan, Nola Suci Putriani, Abi Askan Nurulia Jahra, bade ngawawancara. Saha? Ertia Oktaviani. Let's go. Hapunten, di dia abdi sareng rencangan abdi bade ngawawancara KTT Uyos. Wasa teteh saha? Ertia Oktaviani Ai Bumi di mana? di Cibabar Oh. Tinggal di hari itu. jeung nenek Sekolah di mana emang? santren Ah, cepet. Pesantren di mana? biru Mending monoton atuh. tapi bade keluar ya teh Nah, teu betah. nah betul-betul kan pesantren mah Islami, kudu agamis. Di sana nginep apa gimana? nginep pulang we Seminggu Capek atuh sekali apa bolak-balik setiap bulan hari? kadang seminggu sekali kadang sebulan sekali mun ingat. Rame nggak di sana? rame teh rame sih Banyak teman. banyak Anu daekeun. nyedaek atuh. Oh. Lakin aku mah. Kan bisa tuh pesantren mah Enggak kan biasanya suka apa sih? Masuk. Biasanya teh kan soal sakelas naik lalaki gitu itu ya Tadi mah mah pesantren mah tuh kudu muslim, kudu nama make tiungan awat tiung guys. parah. ini teh aku tapi keramas guys jadi nggak ada tiung maaf ya Ya, tong dipiralkeun moal. Kuduna kelas baraha teh? kelas 7 7. anggar we kelas 7 Kayak rencana bakal diteraskan moal. nyanyi Sekolah atuh diterasku ke mana? ka Males nanya. Recommended game. SMP bagus di mana? di WB di Warga Bakti Cibabar. Cibabar Oh, keluar pesantren teh hoyong sorangan atau kahoyong sorangan teu betah cek ulin teu pambang nama Nah, ulin wae berarti nya. Sia, sok nongkrong di mana? oh Ya. Nongkrong di mana? nongkrong di kafe Gaya. Galau. Jelma pesantren. kafe atau kayak oke banget pas-pasan ke kafe Kafe. Kafe di mana? kafe Kafe di mana emang? atau di GB Oh, di GB di warung. Ih. Di lain di warung remang-remang. lain Nu aya lampu kelap-kelip geuning. sebenarnya cuma dikit Ya, enggak jadi nongkrongnya teh seminggu sekali tapi sama saudara juga itu Oh, sahawai emang mun sak nongkrong. rencangan we Ai ka ditu sok naik naon emang? Dijemput atau jalan atau kadang sorangan? bareng jeung dulur kadang dijemput Jemput pakai sas. motor. pakai mobil Gaya. Oh, mobil jeung om. galau aing mah wawancara teh sih kan Kan Heuh wae we. dan kita kagurukeun era cenah ieu mah dulu nasi nolak Potong. Potong. Nanti. Terus mun dia dibere makan tuh. Di pesantren ngeunah teu? Mamna. biasa we tahu tempe kadang daging mun ingat ada ge Parah. guruna ieu mah Si ibuna ieu di mana natap di mana? Cibiru Sareng saha? sareng bapak Bapak kandung. patere bapak kandung mah terus tai Aduh parah. nah jadi sedan bung sedan Sedan. Yes. Dah. dah wassalamualaikum Acan. oh aja Mung sakitu ti sim kuring sareng sim rerencangan hampunten bilih aya kalepatan sareng naon kata-kata nu rada kasar kitu Teu nya. marenah. Yes. Hatur nuhun kana perhatianna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Ah,